Di luwak nari waduh. Di dieu deket rel. Aya rete naon. Buru-buru sia. Itu si Resta otak. Sakar. Jangakeun lah. Bos. Alah. Iya. Terus. Terus. Alah. Terus. Alah. Bos, bos. Up. Nepi kareng. Panuju nah. Aya kene ya, Mas. Dararamam Aya pangesto, sadayana. sadayana pangesto. Nuhun ah. Sawalerna damang salira. Cekap. Atur nuhun. Ngantuk ya. Aduh kantuk kelihatannya polai semua. Namanya. Nah, ularanya. Palingan ngelewe merelak amas. Tungkup bae teh kalaka. Tadi sarewon. Hei! Aya kene jangan mah. Oh, beda ya mah. Daun. Daun. Ngen daguan di dieu di lebak. Di luwak nari waduh. Di dieu deket rel. Aya rete naon. Buru-buru
dados lampahipun utusan ti nagara ku Hasila Bintara ingkang bakal ngiwat layang jamus kalimusa dalam kagungan negara Amarta lan bakal mateni Semar Badranaya. KB kula warga berencana 2 anak cukup. Kula warga berencana bisa ngabantu lancarna BJPT 2. Kula warga berencana keluarga sejahtera. Waktu kuring panggil jeung manehna hate letik nyarita naon maksudna waktu kuring wawuh aduh dak digduk nah nyamiasi aduh can puguh babarengan sauyunan pahet janji satinggal hiji Sabtu sore sok ieu hati ngarep datang tandanya saktia waktu kedah ucap jeung manehna hebeg kurasa bagja aduh bungana si panon kabungan pikeun saksina nampak cintana teu nyalahan. TPI mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat. Dirgahayu, Dirgahayu. TPI berusia 4 tahun. Waktu kuring panggil jeung manehna hate letik nyarita kuring wawuh aduh bagana hate mangker manehna aduh endahna babarengan silih asih saat diheman pahetang ngaji produk bisa deui tunggal Sabtu sore datang ka manehna waktu kuring waktu ka manehna